Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syulillahi lahumul Fatihah. Wa ila rohi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususun Muhammad Jab Mahmud syulillahi lahumul Fatihah. Wa ila muallifi hadal kitab ila hadrati syekh radhiyallahu an wa usulihi wa furuhi wa masyayikhihi wa ahli baitihi syulillahi lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa asih sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina pangajian anu ayeuna hancal piah il barakah urang maca heula syarahna Ibnu Aqil dina nyarahan bab anu kahiji al kalamu wa may yata'allafu minhu. Sementara urang ngahanca ngaji entos kana bet bita fatawatat wa yafali wa nuni akbilana fi'lun yanjani ari kalam al mustalahu anu dijieun istilah alaihi di atas kalam indan nuhati munggu ulama ahli nahu eta ibaratun hiji ibarat anil labdi dina lapad al mufidi anu mere faidah faidatan kalawan faidah yasunu anu alus naon asukutu repeh alaiha di atas faidah. Jadi kalam jeung istilah ahli nahu lapad anu mufid kalawan faidah anu alus repeh kalawan eta faidah. Jadi mustami pantes repehna tatkala ngadangu eta faidah. Mubtada geus aya khobaran, fi'il geus aya fa'ilan, syarat geus aya jawaban. Falabdu mangkari lapad eta jinsun jinis yasmulu anu ngurung itu jinis al kalama kana kalam wal kalimata jeung kana kalimah wal kalima jeung kana kalim. Jadi jenis ya istilah ahli mantek anu mana eta jenis teh ngurung kana kalam, ngurung kana kalimah, ngurung kana kalim. Upama bahasa ta'rif mah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Wayasmulu jeung ngurung oge itu jenis al muhmala kana lapad anu muhmal. Mahma lapad muhmal teh lapad anu tara kapake. Kadaijin saperti lapad daijin. Bisa balik natina lapad jaidun daijun. Eta disebutna teh lapad muhmal lapad anu tara kapake. Wal mustamala jeung ngurung kana lapad musta'mal ka amrin seperti lapad amri. Wa mufidun jeung ari mufid eta akhraja ngaluarkeun itu mufid al muhmala kana muhmal. Jadi lapad muhmal mah dikaluarkeun ku bahasa mufid gitu. Wa faidatun yasunu sukutu alaiha jeung ari lapad faidatan yasunu sukutu alaiha eta ahroja ngaluarkeun itu faidah al kalimata kana
kalimah dikaluarkeun ku bahasa faidatan yasunus sukutu sabab naon can kalam karek bagian tina kalim wa ba'dal kalimi jeung kana sawarehna kalim geus sawarehna kalim dikaluarkeun tina lapad faidatan yasunus sukutu sabab kalim henteu sadayana kalah in koma jaidun kalim tah tapi can kalam tapi aya kalim anu kalam qad qomatis shalah eta mah kalim ongkoh kalam wa huwa ari kalim eta ma perkara tarokaba anu tersusun ieu mah min salasi kalimatin tina tilu pirang-pirang kalimah taksaro angka leuwih loba walam yasun jeung teges alus non asukutu repeh alaihi di atas kalim di mana ya kalimah kalim pantes teu repeh pantes teu lamun kalimna anu kalama pantes repeh model kodko matis sholat eta kalim ongkoh kalap ongkoh tapi lamun in koma jaidun kalim dah pantes teu repeh tuh walam yahsun asukutu alaihi dupi contona eta nahu in koma jaidun tu kalim anu teu ka alam saperti lapad in koma jaidun wala yatarokabu jeung teu tersusun naon al kalamu kalam illa min ismani angin tina dua isim dupi contona eta nahu jaidun qaimun saperti lafaz jaidun qaimun au min pilin atawa tina fiil wa ismin jeung isim pakoma jaidun seperti lapad koma jaidun kalam henteu tersusun kecuali di atas dua isim kecuali tersusun tina dua isim contoh seperti jaidun qaimun jaidun isim qaimun isim atau tina fiil jeung isim seperti lapad koma jaidun koma fiil jaidun isim jaidun jadi panyana tina lapad koma kalam ya wa ka qauli musannif wa ka qauli musannif jeung saperti ucapanana musannif istaqim lapad istaqim artina kudu istiqomah anjeun fa innahu mangkasanya nyana lapad istaqim eta kalamun kalam murokabun anu disusunkeun min pili amrin tina pil amar wa fa'ilin jeung fa'il na pil amar mustatirin anu mustatir
Wa takdiru jeung ari takdirna eta istaqim anta lapad istaqim anta. Contohna musannif mah lapad istaqim. Istaqim galang. Sabab istaqim bentuk fiil amar. Ari fiil amar butuh kana fa'il ngan fa'il nama mustatir. Mustatirna mustatir wujub. Jadi lamun ditembongkeun mah takdirna istaqim anta. Eta madak lapad istaqim geus disebut kalam. Pastagna mangka ngalap sugih ki musannif bil misali kalawan contoh an ayakula kana yen ngucap musannif faidatan yahsunu sukutu alaiha lapad faidatan yahsunu sukutu alaiha pakaanahu mangka kaya sanyana musannif eta kola tes dadawuh musannif al kalamu ari kalam huwa ari kalam eta al-lafdul lapad al mufidu anu mufid faidatan kalawan faidah ka faidati istaqim saperti faidahna lapad istaqim. Wa inna maqala jeung anging pastina ngucap saha al musannifu musannif kalamuna lapad kalamuna liyu lama supaya dikanyahokeun naon anna ta'rifa sanyanyana ta'rif innama huwa anging pastina ari itu ta'rif eta lil kalami pikeun kalam istilahin nahwiyin dina istilahna ulama-ulama ahli nahwu la istilahil lugawiyin lain dina istilahna ulama-ulama ahli lugat. Wa wari kalam fil lugati dina lugat eta ismun ngaran lima likul lima pikeun saban-saban perkara yutakalamu anu dijieun omongan naon bihi yumma mufidan eta mufid kana aya itu isim au goiro mufidin atawa teu mufid. Jadi bangna musannif ngucapkeun kalamuna supaya dipikanyaho yen anu dimaksud ku ta'rif kalam di dieu nyaeta ta'rif kalam mungguh ulama ahli nahu lain ulama saur ahli bahasa. Sabab kalam ce ulama ahli bahasa mah ismun likul lima yutakallamu bihi ngaran pikeun saban-saban perkara anu sok dijieun omongan rek mufid rek henteu eta kalam mungguh ulama lugat. Wal kalimu jeung ari kalim eta ismu jinsin isim jenis wahidu ari mufradna itu kalim eta kalimatun kalimah wahia ari kalimah eta ima ismun anakalana isim wa ima pilun jeung anakalana fiil wa ima harfun jeung anakalana harf li'annaha karana sanyanyana itu kalimah eta indalat lamun nuduhkeun itu kalimah ala makna kana mana fi nafsiha dina awakna itu kalimah goero muktarinatin bari henteu dibarengan bizamani kalawan zaman bahia mangka ari itu kalimah eta alismu kalimah isim
Wa ini turinat jeung lamun dibarengan itu kalimah bijamani kalawan zaman rek halek istiqbal rek madi baya mangkari itu kalimah etal pilu kalimah fiil. Wa illam tadul jeung lamun teges nuduhkeun itu kalimah ala makna kana makna fi nafsiha dina awakna eta kalimah bal pi goiriha balik tadinu sejena eta kalimah bahia mangkari itu kalimah eta al harfu kalimah Arab. Jadi disebut kalim isim jinis mufradna tina kalim disebut kalimah. Kalimah aya tilu, aya isim, aya fiil, aya Arab. Lamun seuk mah kalimah nuduhkeun kana makna dina awakna sorangan bari teu dibarengan ku zaman maka disebut kalimah isim. Lamun nuduhkeun eta kalimah kana makna bari dibarengan ku zaman rek zaman madi rek zaman hal rek zaman istiqbal maka eta kalimah disebut kalimah fiil. Lamun teu nuduhkeun kana makna dina awakna sorangan balik ta nuduhkeun kana makna dina awak anu sejen eta kalimah nu kitu disebut kalimah wal kalimu jeung ari kalim eta mah perkara tarokaba anu tersusun ieu mah min salasi kalimatin tina tilu pirang-pirang kalimah paksaro mangka leuwih loba kakoma jaidun kakaulika saperti ucapan anjeun in koma jaidun lafad in koma jaidun. Jadi kalimah tiap-tiap perkara anu tersusun tina tilu kalimah atawa leuwih loba. Contoh in koma jaidun, in kalimah Arab, koma kalimah fiil, jaidun kalimah isim ngariung disebut kalim. Ari mufradna kalim, pencilanana kalim disebut kalimah. Wal kalimatu jeung ari kalimah hiya ari kalimah eta alabdul lafad al maudu anu diwadhokeun li makna kana makna. Awas al maudu anu diwadhokeun li makna mufradi kana makna mufrad. Wa qauluna mangkari ucapan kaula al maudu'u li makna lapad al maudu'u li makna anu diwadhokeun kana makna eta akhraja ngaluarkeun itu eta akhraja ngaluarkeun itu kaul atau wa ieu kaul al maudu'u li makna ya li al muhmala kana lapad muhmal kadaijin seperti lapad daijin. Ari kalimah eta lapad anu dipernahkeun kana makna anu mufrad. Kusabab kalimah ngarupakeun lapad anu dipernahkeun kana mangka kaluar tina eta bahasa teh nyaeta lapad-lapad muhmal seperti lapad daijin. Daijin itu disebut naon? Itu disebut kalimah sabab eta mah lapadna lapad anu muhmal. Wa qauluna jeung ari ucapan kaula mufradun lapad mufrad eta akhraja ngaluarkeun itu kaul mufrad al kalama kana kalam. Tuluy kusabab ucapan musannif lapad teh ngarupakeun awas kalimah teh ngarupakeun lapad anu diwadhokeun kana makna anu mufrad maka kaluar tina eta bahasa teh naon kalam. Sabab kalamah fa innahu mangkasanyana kalam eta maudhu'un anu diwadhokeun li makna kana makna
goiri mufradin anu henteu mufrad. Sumadakaro satulina nutur saha al-musannifu musannif rahimahullahu ta'ala anal kaula kana sanyana kaul eta ya umu nyumarambahan itu kaul al jami'a kana sakabehna wal muradu jeung ari anu dikarepkeun eta annahu sanyana kaul eta ya kaum tumiba itu kaul alal kalami kana kalam annahu sanyana kalam eta kaulun kaul wa ya kaum jeung tumiba itu kaul aidon deui alal kalimi kana kalim wal kalimati jeung kalimah anahu sanyanyana tu kaul eta kaulun kaul wajama jeung geus ngucap sabaduhum sapalihna ulama anal asla kana sanyanyana asal eta istimaluhu makena itu kaul fil mufradi dina mufrad dari kaul mah umum sakur kalam disebut kawa saukur kalim disebut kawa sakur kalimah disebut kawa kawal mah geus kukuh ka kawa tapi saur sapali ulama mah sanyana asalna makena kawa eta dina mufrad itu umum teu nyumarambah. Tumadakaro satuluina nutur saha al musannifu musannif anal kalimata kana sanyana kalimah eta qad yuqsadu terkadang dipimaksud biha kalawan itu kalimah naon al kalamu kalam kakolihim seperti ucapanana jalma-jalma bila ilaha illallah dina lafad la ilaha illallah kalimatul ikhlasi karena kalimah ikhlas. Kalimah terkadang disebut awas kalimah terkadang sok dimaksud kalawan eta kalimah teh nyata kalam kadang-kadang sok disebut kalimah seperti lafaz la ilaha illallah eta teh kalam tapi oge disebut kalimah eta kalimatul ikhlas kalimatul tauhid wa qad yajtami'u jeung terkadang kumpul naon al kalamu kalam wal kalimu jeung kalim bisidki dina sidki wa qadiyan paridu jeung terkadang mencieun naon ahaduhuma salah sahijina kalam jeung kalim pamisalu jatimahima mangkari contona kalam jeung kalim anu kumpul eta qad qoma zaidun lapan qad qoma zaidun atawa qad qomatis shalah painahu maka sanyana qad qoma zaidun eta kalamun kalam li ifadatihi karena maedahkeunana itu qad qoma zaidun maknan kana makna yasunu anu alus nun asukutu repeh alaihi dia atas eta makna wa kalimun jeung kalim li anahu karena sanyana qad qoma zaidun eta murakabun disusunkeun min salasi kalimatin tina tilu pirang-pirang kalimah jadi kadang-kadang sok kumpul kalam sinereng kalim jadi disebut kalam ongkoh disebut kalim ongkoh seperti lapan qad qoma zaidun eta disebut naon kalam sabab lapan murakab mufid wadho atawa bahasa dina syarah mah li ifadatihi manan yahsunu sukutu alih oge disebut kalim sabab tersusun dina tilu pirang-pirang kalimah qad qoma zaidun gitu
Wa misalun pirodil kalim jeung ari contona mencieuna kalim eta in koma zaidun lafad in koma zaidun. In koma zaidun mah kalim bungkuan teu ka. Wa misalun pirodil kalami jeung ari contona mencieuna kalam eta zaidun qaimun lafad zaidun qaimun. Zaidun qaimun mah disebut kalam bungkuan teu ka. Kalim in koma zaidun kalim teu ka. Kalam kod koma zaidun kalam ongkoh kalim ongkoh kade singar. Bijari wa tanwini wa nidawa al wa musnadin lil ismi tamijun hasno. Dakaro gesno tursal musanifu musana Ibrahimahullahu ta'ala bihadal bait dina ya bait alamatil ismi kana pirang-pirang cirina kalimah isim paminha mangka eta tetep dina sawarehna alamat aljaru ari jr tungtung wa huwa ari jar eta yasmulu ngurung ieu jar aljarro kana jr tungtung bil harfi sabab harap wal idopati jeung sabab idopat wa tabaiyati jeung sabab tuturut. Dupi contona eta nahu marortu bigulami jaidil fadili seperti lafad marortu bigulami jaidil fadili. Fal gulamu mangkari lafad gulam eta majrurun dijairkeun bil harfi kalawan harap. Wa jaidin jeung ari lafad jaidin tadi baca jaidun ieu mah tapi dibaca nata jae li ajlil hikayat disebutna. Wa jaidin jeung ari lafaz jaidin eta majrurun dijairkeun bil idopati kalawan idopat. Wal fadili jeung ari lafaz al fadili eta majrurun dijairkeun bi tabaiyati ku sabab anut. Wa huwa rijar eta asmalu leuwih ngurung min qoli gairihi tinimang ucapan salian tijar bihapi jari kalawan harap jar li anahata karena sanyanya harap jar eta layatanawalu teu ngarawel itu harap jar al jarro kana jr bil idopati kalawan idopat wala jarro jeung henteu kana jr bita bayati ku sababanu. Jadi dina masalah martelakeun pirang-pirang cirina isim nu kahiji mah nyaeta lafaz jar teh artina jer tungtung lafaz jar leuwih ngurung daripada bihar pijar. Sabab lamun lafaz na bihar pijar henteu ngurung kana jr ku sabab idopat atawa jr ku sabab bil jar. Jr tungtung dibagi tilu aya jr ku Arab, aya jr ku idopat atau jr ku tabe. Contoh marotu bi gulami zaidil fadili. Atau nu umum contohnya seperti bismillahirrahmanirrahim. Bismi jr ku Arab, Allahi jr ku idopat sabab jadi mudhof ilaih tina ismi. Ar-Rahmanirrahimi jr ku tabe sabab jadi sifat tina lafaz Allah. Wa minha jeung eta tetep tina sawareh wa minha jeung eta tetep tina sawarehna alamat isim atanwinu ari tanwin wa huwa ari tanwin eta ala arbaati aksamin netepan kana opat pirang-pirang bagian. Tanwinu tamkini hiji tanwin tamkin wa huwa ari tanwin tamkin eta allahiku anu ngilu lil asmail mu'rabati kana pirang-pirang isim anu mu'rab. Kajaidin seperti lafaz jaidin wa rajulin jeung lafaz rajulin. Ila jam'a muannas salimi angin jama muannas salim eta mah tanwin aya dina jama muannas salimah lain tanwin tamkin tapi ke bakal kapanggih eta mah tanwin muqabbalah. Dupi contona eta naum muslimatin seperti lafaz muslimatin. Wa ila jeung lamun teu kitu
Nahu jawarin seperti lapad jawarin wa gowasin jeung lapad gowasin. Wasayati jeung bakal datang naon hukmu mah hukumna itu jawarin jeung gowasin. Jadi tanwin tamkin kedua ciri isim teh nyaeta tanwin nunun sakinatun jaidatun dalhaku akhirul ismi labdan wa tufarriquhu khotan wawakpan ngan tanwin dibagi opat nu kahiji tanwin tamkin nusok ngilu kana isim mu'rab saperti lapad zaidin atawa lapad rajulin. Kumaha lamun tanwin nu aya dina jama' muannas salim teu kasu. Kumaha tanwin anu aya dina lapad jawarin jeung gowasin teu kasu. Engke bakal dijelaskeun hukumna tanwin nu aya dina lapad muslimatin jawarin gowasin. Wa tanwinu tankiri jeung tanwin tankir wa huwa ari tanwin tankir eta allahiku anu ngilu lil asmail mabniyati kana pirang-pirang isim mabni. Farqon karena ngabedakeun baina ma'rifatiha antara ma'rifatna itu asma wa nakiratiha jeung nakirahna itu asma. Dubi contohna eta nahu marortu bisi bawaihi je saperti lapad marortu bisi bawaihi wa bisi bawaihin jeung lapad bisi bawaihin akhara dina anu sejenna. Kedua tanwin tankir. Tanwin tankir tanwin usok ngilu kana isim anu mabni pikeun ngabedakeun antara ma'rifat sineurang nakirahna. Lamun di tanwinan berarti nakirah, lamun teu di tanwinan berarti ma'rifat sabab maklum gitu. Wa tanwinu muqabalah jeung tanwin muqabalah wa wari tanwin muqabalah eta allahiku anu ngilu li jamil muannas salimi kana jama' muannas salim. Dubi contohna eta nahu muslimatin seperti lapad muslimatin. Bainahu mangkasana tanwin anu aya dina lapad muslimatin eta pi muqabalatin nuni dina ngabandinganana nun pi jamil mudzakkar salimi dina jama' mudzakkar salim. Ka muslimina seperti lapad muslimina. Inu katilu mah tanwin non muqabalah tanwin nusok ngilu kana jama' muannas salim pikeun ngabandingan kana nun anu aya dina jama' mudzakkar muslimina dina jama' muannas salima muslimatin. Tanwin didinya jeung ngabandingan nun anu aya dina jama' mudzakkar salim. Wa tanwinu iwadi jeung tanwin iwad. Wa wari tanwin iwad eta ala salasati aksamin netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Iwadun hiji iwad an jumlatin dina jumlah wa wari iwad dina jumlah eta alladzi anu yalhaku anu sok ngilu itu siladi id gana lapad id iwadon karena jadi gaganti an jumlatin dina jumlah. Awas kalawan gaganti an jumlatin dina jumlah takunu anu aya ieu jumlah ba'daha dina sabadana ya id. Kaqaulihi ta'ala seperti dawuhan Allah ta'ala wa antum hina idin tangdurun ta dina hina idin aya naon ayatan tanwin ieu ngaganti jumlah takdina mah aihina id balagati ruhul hulqum. Pahudipa mangka dibuang naon balagati ruhul hulqum
Lapad balagoti ruhul hulkum wa utia jeung didatangkeun naon bitanwini kalawan tanwin iwadon kalawan jadi gaganti anhu tina itu balagoti ruhul hulkum. Jadi nu kaopat mah tanwin iwad ayat 3 hiji iwad tina jumlah. Seperti lapad wa antum hina idin tan durun tadina hina idin aya tanwin eta ngagentian karena jumlah anu dibuang takdir nama balagoti ruhul hulkum balagot fi'il ruhu jadi fa'il gitu nya jadi fa'il tulu al hulkum jadi maaf jumlah dah jumlah naon jumlah pilihan dibuang jumlahna digentian ku tanwin dicicingkeun dina lapad hina idin wa kismun jeung sabagian deui yakunu aya itu kismun eta wiwadon gaganti an ismin tina isim wa huwa ari itu tanwin iwad gaganti tina isim eta allahi ku anu ngilu likulin kana lapan kulun iwadon kalawan gentian amatina perkara tudoku anu diidopatkeun ya kulun ilaihi kana itu ummah rupi contohna eta naon kulun qaimun lapad kulun qaimun kadua iwad tina naon tina isim nyata tiap-tiap tanwin anu sok ngilu kana lapad kulun ditanwinan karena ngagentian sanina dibuang digentian ku tanwin disingkeun dina lapad kulun ai kullu insanin qaimun Paudipa mangka dibuang naon insanun lapad insanun wa utia jeung didatangan naon bitanwin kalawan tanwin iwadon kalawan jadi gaganti anhu tina lapad insa. Wa kismun jeung sabagian deui yakunu aya ya tanwin iwad eta iwadon jadi iwad jadi gaganti an harfin dina harap wa wari iwad dina harap eta alaiku anu ngilu ta li jawarin kana lapad jawarin wa gawasin jeung lapad gawasin wa nahwihi ma jeung bangsana jawarin gawasin ropan dina ropana wa jaron jeung dina jairna dupi contona eta nauha ulai jawarin wa marartu bi jawarin paudipat mangka dibuang naon alayauya wa utia jeung didatangan naon bitanwin tanwin inwadon kalawan jadi gaganti anha dina ieu tu iya nu katilu mah iwad dina naon iwad dina harap nyata tanwin sok ngiluan kana lapad jawarin gawasin asal nama jawari gawasi dibuang tah iana digantian ku tanwin anu disebut iwad dina naon iwad dina harap wa tanwinu taronum jeung tanwin taronum wa wari tanwin taronum eta alladzi anu yalhaqu ngilu itu siladi al qawafi kana pirang-pirang akhir bet anu akhirna aya harap karena pirang-pirang kopiah nyata kopiah teh akhir-akhir bet anu akhirna aya harap al mutlaqota anu mutlak bil harfi illatin kalawan harap elat jadi disebut kopiah akhir-akhir bet akhir naon akhir-akhirna bet anu harap akhirna aya harap
elatan. Kakawali seperti ucapan anak syair akili kudunya etikeun anjeun nyai an allauma kana nyacad adila hei Siti Adilah wal itaban jeung kana moyok wa kuli jeung kudu ngucap anjeun nyai in asobtu lamun bener kaula lakod asoban tetela teman-teman geus bener itu si jalma. Jadi nu kalima aya nu sok disebut tanwin taronum, tanwin nu sok ngilu karena pirang-pirang kopiah anu mutlak tegesna akhir bet anu harap akhirna aya harap elatan. Contoh dina ieu syair seperti kecap wal itaban tuluy lakod asyoban. Jadi asalna itaba wal itaban lakod asoban tanwin dina ban duanana nu luhur jeung nu handap eta disebut tanwin taronum sabab ngilu kana akhir kopiyah anu mutlak tegesna akhir bet anu harap akhirna aya harap elatan. Di dieu naon harap elatna? Alif. Fazia mangka didatangkeun naon bitanuni kalawan tanwin. Awas. Fazia mangka didatangkeun naon bitanuni kalawan tanwin badalan kalawan jadi gaganti minal alif tina alif li ajli taronum karena arah-arah taronum. Wa kakaulihi jeung saperti ucapan ana syair ajib at-tarahulu ghairu annarika bana lama tajul birihalina wa ka'an qadin. Ajib geus deukeut naon at-tarahulu ajipa geus deukeut naon at-tarahulu berangkat goero anna rikabana salianti sanyanyana tutumpakan kaula eta lama tajul henteu eureun itu rikab birihalina eta lama tajul teu eureun itu rikab birihalina di imah-imah kaula wa ka'an qadin jeung kaya-kaya yen leungitna itu rikab. Wa tanwinut goli wa tanwinul goli jeung tanwin goli wa asbata jeung netepkeun hukana tanwin goli saha al akhfasu Imam Ahfas wa huwa ari tanwin goli eta alladhi anu yalhaqu ngilu itu siladi al qawafi kana pirang-pirang kopiyah al muqayyadah anu muqayyad. Jadi kopiyah teh dibagi dua, aya kopiyah mutlaqah aya kopiyah muqayyadah. Pakoli seperti ucapan ana syair naon eta teh wa
khatimil a'maki loba jalma anu dileuweung khawil muhtarokan anu sepi di pirang-pirang anu nempuhna wa qatimil amaki loba jalma anu dileuweung al muhtarikon anu sepi tina anu nempuhna daya tanwin goli wa dairu kalamil musannif jeung ari dohirna kalam musannif eta ana tanwin asanyana tanwin kullahu tegasna sakabehna tanwin eta min khawasil ismi tina pirang-pirang kakhususan isim walaisa jeung lain itu tanwin eta kadalik khawasil ismi baladi balik anu yuhtasu anu ditangtukeun bihi kalawan itu ladi naon al ismu isim innama huwa angin pastina ari itu tanwin eta tanwinu tamkin wa tankiri jeung tanwin tankir wal muqabalah jeung tanwin muqabalah wal iwadi jeung tanwin iwad wa matanwinu taronum jeung anapana di tanwin taronum wal goli jeung goli eta payakunani maka aya duanana tanwin taronum tanwin goli eta pilih ismi dina isim wal pilih jeung fiil wal harfi jeung haraf. Jadi tanwin anu sabriji genep anu khusus jadi ciri kalimat isim mah opat we. Da tanwin taronuma tanwin goli aya dina isim aya dina fiil aya dina haraf.Uluh panjang deui wallahu a'lam bisawab insyaallah ke dilajengkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna nu reresna ti Allah sinareng ti Rasulna ti para kiai ti para guru anu lepatna tina kabodohan mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.